Pak ulah diomongkeun Pak di harapan batur ngomong jeung Allah teh eueuh. Allah dalah. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah Allah teh. Kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia ngomong kitu mah. Ngan ieu perbah eueuh teu ngarti teh deuleu. Sok. Can tamat sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun. Lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong. Tah, lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea. Kaciri dileupangna para sehat teh ngabuntut bangkong, pada-pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana, eueuh babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Kaharti aya kitu mah, da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah.